datang malaikat munkar nakir, rupa hidung serta keeng mata ketir, nyorasa kumaha geledeg jeung gelap, panon herang kaya kilat tinggurilap, tuluy nanya bari nyekel gada besi, marobuka madi nuka banget risih, waman nabiyuka anu bisa jawab, senang pisan lega fikir henteu ruwet, kubur dilegakeun satungtung paningal, dibukakeun lawang ka surga zilzalal, amal-amal nu saroleh dirupakeun, jalma kasep ngarejengan ngamulyakeun, lamun datang siksa tina jihad sirah, lamun datang siksa tina jihad sirah, dijaga ku Quran moal bisa nyerah, palebas suku leungeun jiwa ragana, maka salat jeung sedekah nu ngajaga, saur malaikat azab untung dulur, lamun kurang amal hade tangtu lebur, tuluy sare kaya sare pangantenan, raos nini matan sakantenan, barang anu cilaka mah henteu beureup, jawabna teh henteu nyaho banget pureup, maka diganden ku gada wani hurung, seuneu di kuburan mayit humarurung, dibukakeun lawang kana raka puas, geus kadeuleup pitem pateun anu panas, amal-amal nu arawon dirupakeun kana satonuga ralak dibuktikeun, gawe zolim dirupakeun oray utan, ngadu-ngadu dirupakeun anjing edan, kitu deui babah katur hileud kala.